Mang, numpang nanya. Tuka dulu aing keur digawe, nanya non dia. Weh, atuh Mang biasa bae atuh, jangan keur gawe, aing cuma nanya alamat doang. Alamat saha dia? Keke lah Mang, kayak kami ngadela alamatna heula. Imahna Makdun, KP Jaha, Desa Cikaduan, RT 9, RW 4, Kecamatan Cipucang. Nyaho teu Mang? Oh, imahna Makdun. Tuh dia ka ditu tuh, naik ka luhur, belok ka kiri, ka kanan, ka kenca. Ka luhur pos ronda di handap, aya belah kanan tadi dinga. Imahna Makdun Mang. Lain eta mah kuburan. Kan aing nanyana ge Imah Makdun lain kuburan. Atuh eta mah imah Makdun dia, tadi gigirna kuburan. Atuh neuk naon dibejakeun kuburan Mang, bejakeun bae Imah Makdun. Atuh sok pabeulit ngomongna. Atuh dia nanya deui, geus nyaho eta imah Makdun. Nya Mang, atur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Si eta lain mere ubar pamali teh naon, masuk keur nuhun doang. Ngalanceun deui lah pagawean aing. Kamana ieu paket aing? Di kamari datang ngomong nama kuari nek dianterkeun. Aing beli masker banget doang dina iklan-iklan teh jadi gelis kan dina bulan mah. Ngomong nama kuari, bae. Mak, kenaon ngalamun bae? Gua nangguan paket ke nongol-nongol. Paket naon, Mak? Paket masker banget tak doang di iklan-iklan teh. Tuh karena banget kayak gak gelis, bersih karena banget. Aing nangguan teh ngomong nama kuari dianterkeun. Eueuh teu nongol-nongol. Apa keur di jalan merenya? Dulu tuh nyatanya, dina toko-toko na bagus dia teh. Ih, Mak, eta ya HP bagus sama. Aing belikeun, Mak. Belikeun HP di HP di mana duitna aing? Nyatu bae kadang-kadang menang kadang henteu. Ieu mah murah tuh masker aing mah tuh. Apa ge murah tadi mah ngan 3 juta, Mak. 3 juta murah dia. Beli beas menang babaraha karung dia. Daripada emak tadi mulai eta sabaraha eta hargana? Murah 15.000 beli masker mah teu menang biasa karung-karung acan. Aduh. Padahal mana hujan ieu. Mun aing can boga catatan amal ieu Pak ieu. Numpun motor na? Saha dia nu mau motor aing mau sapeda? Dudah. Dia tan nabrak aing. Saha nu ngadadah dia tadi telaksonan terek nyingkir. Sanu mah cangkir. Aing ge mah buku. Naon dia mah ngomong teu nyambung. Geus dia nyawa Imah Makdun teu. Mang Kardun saha dia? Ya Mang Kardun mangsa Jakarta. Aing menanya ge Imah Makdun. Ama Deudueun Makdun. Nyawa teh da Imah Makdun. Di bejana Mang Kardun maka Jakarta. Di bejana torek kapan sih? Dia nu teu nyambung, nek naon ngaranna aing torek, dia meureun nu torek. Eueuh mah korek. Yang tengah rokok. Sini lembang. Angkat dia awas. Bang Kupe. Awas tak. Kebenaran eneng Irma. Nek Irma jam 8, Hamdan ke jam 8 bisa bogohan. Neng Irma serangan wae tah. Ih, naon sih dia se? Ngomong-ngomong dia di mana bae aing karek manggih. Pugu mantos kuli. Milikan duit aja ngalamar Neng Irma. Ngomong-ngomong naon naikeun dase? Kangen tah? Ih, pede amat dia. Atuh henteu aing nanyakeun dia ge pajar aing dia geus bae sih. Delok neule-neule, horeng dia hirup keneh. Hirup kene lah, ya milikan duit aja Neng Irma. Emang dia gawe dina naon? Atuh gawe dase mengenaheun lah. Cuma seukur ngilikan toke.
Enggal penting aja ngilikan bangkong. Kasih si sawah si cai. Dih, pacar aing mah dia gawe di kota. Horeng dia gawe neangan toke. Pantas banget dia doang toke. Buat aing sakit ganteng na, dia sorokin yang toke guys, doang aing. Ih, boloon sarua bea tuh dia. Cuaca hujan kieu mah di kamana ge sanggup asana. Ih, Mai, serangan baik. Baturan lah kowe. Dia deui don. Jaing mah bosan ngadele banget dia. Ke kamari ge. Dia nak ngalakeun jambu jauh. Iya tuh kumaha aja datang kalah geuhan. Alah, dia mah goak bae. Dari ya, yuk buan bae. Setan dari dekat tiluna. Heuh, dia setana. Ya nanaonan dia mau ieu serokan sampah. Pan hujan. Atuh pakai payung sih. Ih, mah dipakai serokan sampah. Wah payung. Atuh aing mah aya bae. Yang penting mah hulu aing teu kahujanan. Dia hujan leutik ieu balagu, nukat gunung kahujanan. Dia teu hujan gede teu hujan leutik dia. Najan kaceclekan setik ya tuh gering dia hulu aing kayak. Oh iya dia. Atuh ngalang-ngalang daun cau dia wong, dia doang nu edan make eta mah. Kapan cek aing ge saya aya. Penting hulu aing kahujanan dia. Jadi dia nanduan be dia. Bobogohan deh dia. Ya bobogohan deh dia. Saha nu bobogohan? Bejakeun ge masih utam ya. Wong aing bobogohan di Mamai. Saha dia? Si nggak bisa bae yo. Dari main belakang tadanya. Rengkehnya. Tuh bener ente. Si Adon mah nggak bisa, saya mah. Alah bohong. Bener ente. Itu si Adon tadi ngomong. Jelaskeun dia Don. Laju be dia engke. Kadenge ku si Utem. Naon main pun dijelaskeun deui, jeung orang sebenarnya bobogohan. Dia nggak bisa amat sih. Wah dibentar ya. Tuh kan, tuh bisa dibohongan aing mah tuh. Si Adon geus ngaku, bejakeun poin dia. Kiwong, saya mah nggak bisa Kiwong. Ya iya, nggak bisa baik. Ya emang bener yang bogo ka dia Mai. Bogo dia. Tuh dia, si Kiwong mah mun nyahonan naon dia langsung dibejakeun kana si Utem. Jelaskeun dia kan itu. Oke, kalau dijelaskeun ka si Utem, dijelaskeun urang sabogohan. Nah, naonan dia Don. Awas dia kuaing dia asupun kana lobang bayawak dia kuaing. Mak, eta baju kemeja bagus mak, berikan bajeng mak. Aduh, kayak menang bantuan turun ke pemerintah arah meuli. Jauh katange. Heuh. Belamat paket mak. Nyawa kemana mau paket anjir. Ngomongna mah itu tulah, talata. Tulah. Eta isi perjalanan. Datang. Heeh. Wah, ka mana boy ieu tukang paket nah sabar. Paket paket. Oh, tah, paket aing datang tah. Urang nama. Ieu rompokna Makdun. Ha, moner iya, rompokna paket aingnya. Oh bener ya mah paket mak. Ya mak, si SIM COD. Oh, iya paket aing. Benar. Mak, foto heula mak. Gerak. Ini fotonya mak. Foto heula. Kayak gaya lah mak. Geus nyamanya. Nah. Kayak aing buka heula ieu bener teh paketna ieu. Iya tuh mah bayar heula meureun. Engke atuh buka heula, bisa teu sesuai naon barangna. Eta mah si SIM COD bayar heula. Namun teu bayar kami nu carekanan. Atuh boang na, ku dibuka heula, bisa teu sesuai naon barangna pan. Ieu, tina ieu kan dina toko Jaya Abadi. Pokona mah kudu dibuka heula anu teh hayang. Mak kami mah di toko eta, di Kurir Gembel Express. Geus coba mak udah dibuka. Oh, aing mah paduli amat dalam pokona lamun teu sesuai yo. Wah, balikeun deui. Atuh mah ulah dibuka ieu, kana kami kita ngagantian. Paduli teuing aing mah. Pokona lamun teu sesuai. Ulah atuh ini. Kudu dibalikeun deui. Kela aing mah jam riksa heula. Tuh, kan cak aing naon? Teu sesuai, aing masana ge masker banget. Aing masana sungut. Atuh pan kami mah cuma nganterkeun doang mah teu nyaho ini. Kending mah aing mah balikeun deui tah. Ih, mau ini dipirakeun ya, dipirakeun bae. Dipirakeun bae yo. Dipirakeun deh. Dipirakeun yo. Geura ya, dipirakeun.
Yo mama yo, COD terek bayar yo. Yo, mama yo, COD terek bayar yo. Yo, pasang paket. poin dikirim ini viralkan yo, karena bukain yo. 10.000 kene poin cani konfir yo. Gerak yo, gerak yo, mama yo. Yo, viralkan yo karena Facebook yo. Ih, baik mah 10.000 kene poin nu cani konfiran yo. Yo, ibu-ibu yo, terek COD terek bayar yo, ibu-ibu yo, ibu-ibu yo terek bayar paket yo. Yo, COD tak. Tarik dia poin. Tarik kan. Wani-wani tukang kurirnya. Wani-wani dia kemanja. Tuh, dia beli paket kejeban, tuh yang gue kira sendiri. Ya ke rumah. Silakan. Nah, ini silakan. Kejeban beli paket mah dia. Sampai dah aing gak tinggalin. Makanya ibu-ibu lamun teu bisa mesen paket COD, ulah sok COD. Kami benu nombokan.